Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyaritakeun yang cerikan dosa nu pernah urang lakonan. Ieu urang simak bareng-bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita urang mai di nu loba jelema cerik aya di kamar tilok cerik teh kiai tolol dan geus kitu teh lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa beuh ngadoana ge datang ka ngurucut cai mata aya di kamar tilok cerik bala tilok doa-doa aja eta ria teh kos kitu geus si mah sorangan mah di kamar urang cerik yang cerikan dosa awak sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah meureunan sia dibeuleum digujubarkeun ka neraka kuat moal sia sok bayang-bayang ku urang lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang ceurik lamun urang dikejar-kejar ku jelema nu nagih bae ge urang hayang ceurik lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang ceurik lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek ceurik bae lamun urang ditangkep polisi dek ceurik bae kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek ceurik usahakeun supaya ceurik mulai tobat belajar sok geura ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad mah henteu urang bae kuari mah tobat sorangan mulai urang kadanan cara Siti Robaitul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip aju nanya kasih ti Rubaiah teh daek ngajawab barang diintip horenganan nya nama cai mata na teh ku sieun-sieunna ka Allah urucud datang ka di kaemberkeun gerucut udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos gitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai kiih aki-aki Siti Rubaiah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol tak eta kan teu bisa urang mah takos kitu masyaallah kan guys tobat urang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi abdi mah teu miboga kana mata teh da mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleuh indah teh resepeun mata Gusti lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleuh nu indah neuleuh nu kasep neuleuh nu geulis dan lain-lain sebagainya Gusti hampura mata abdi Gusti tina dula deuleu kaluar ti aturan Gusti mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut cai mata mencan ngurucut berarti can bisa orang tobat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu mata teh anu Gusti ieu ceuli teh anu Gusti dititip di abdi boga watek ceuli teh ngadenge kana nu merdu-merdu suara-suara nu merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina ceuli teh tita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu ceuli teh pake ngadengekeun ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pakai ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana
eta teh kapan dilarang ku Gusti lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi anu adu domba ditampung di ceuli abdi ieu teh meureunanan jadi dosa Gusti lamun ke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meureunanan cukup jang ngojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge astagfirullahalazim Gusti hampura dosa ceuli abdi sok mulaian tobatan ceuli urang datang ka ceurik urang ya Allah ya Rabbi sungut teh lisan teh sanes anu abdi nu Gusti dititip di abdi kita lobakeun maca Quran maca sholawat zikir jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana jeung aya ilmuna di abdi na ieu teh ku abdi lisan teh teu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngeunahan ngomong sadaekna kadang-kadang ngomongkeun gatur kadang-kadang dane Gusti lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti teu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti lisan abdi astagfirullahalazim sok tobatan kan encan pernah kan urang nobatan khusus model kos kitu can pernah kau mau datang ka ceurik ya Allah ya Rabbi ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya jadi titah teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim pake nyekel kitab make nyekel nu dihalalkeun ku Gusti tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti lamun ieu di akhirat abdi teh dihampura ku Gusti tina dosa leungeun meureun abdi ngagejebur ka neraka ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge masyaallah. Nah, ieu beteng tobatan Gusti. Ieu beteng teh pake eusi kadaharan Gusti. Satungtung ieu pake eusi kadaharan anu halal Gusti teh meureunanan laturido ka abdi. Tapi lamun ieu beteng pake eusi anu teu halal, kaya ning hasil korupsi, hasil maling atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram. Tina zati ada hareunana dahareun anu dilarang ku Gusti nu anu diharamkeun ku Gusti misalna daging babi nu haram daging anjing anu haram daging kuya anu haram daging orai dan lain sebagainya adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make ijab qabul atawa duit pake meulina Gusti ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener tobatan ku urang beteng datang kaduh asana meureun lamun teu ditobatan lamun teu ditarima tobat abdi beteng meureun abdi di akhirat ka neraka sok geura tobatan dubul kubul suku kabeh tobat masyaallah eta kakarak tobat fil Islam eta teh tobat Islam teh kos gara itu teh kuari mah urang naik ka jero kayakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus tapi barang dibelah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teh amis teh gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai ieu awak abdi teh aya batinna di jero batin teh di jero kolbu teh horenganan aya penyakit-penyakit di antara penyakit teh ria hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti hampura Gusti urusan tak ku urang hayang kalem ku makhluk boga rasa abdi teh boga rasa pinter abdi teh boga rasa gagah abdi teh boga rasa sagala-gala jabatan aya di abdi kapinteran aya di abdi kakawasaan aya di abdi batur teh rarasaan aya di handap neuli jelema teh rarasaan teh asa kabeuli wah ini beuli jeung hulu-huluna sia ujub
takabur diomongkeun ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul mari binafsi rarasaan urang asa punjul ti batur asa leuwih ti balerea. Nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa. Ya ujub, ya takabur, ya ria, ya hubul jah, hubul mal, hubul riasa. Wabe eta teh panyakit batin. Koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh ieu boga penyakit teh koret Gusti. Padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti, dunia teh titipan ti Gusti. Abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti. Di luar eta mah meurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi. Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagaan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ya penyakit koret. Sedangkan penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teu ditobatan ka bawa pae cilaka. Mulai sok kira cukup ku koret bae ge jang ngojai di neraka. Jieu teh kumaha? Ai imah mah gedong 2 tingkat di sisieuna aya masjid keur dibangun boro-boro naon nya mah nempo ge henteu. Bener tuh, asana di lemburnya mah meureun teh. Teu kan. Nah, aya RT ge datang ka dinya tawa nu ditugaskeun merenya nang ka dinya mah ka dinya bae. Hai, ayo bae heulana nu sajan ka aing mah sakaligus. Jadi masuki mah gara ditu. Tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret. Pek bae di dunia mah eueuh masalah, tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa. Ji, emang dunia nu saha? Dunia nu Allah bisa dagang ku Allah, dibere untung ku Allah, titipan ti Allah. Cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia, sia na ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana siana wabeh ditinggalkeun kabeh. Tinggal sia menghadap ka aing ditanya sia ku aing. Koret penyakit koret teh kumaha? Urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta koret. Henteu asa dosa eta koret, Masya Allah. Tapi ku ngaji mah oh horenganan paegan cegang jeung Nabi dunya mah halaluha hisabun wa haramuha iqab. Salamet mata, salamet ceuli, salamet irung, salamet suku, salamet leungeun, salamet beteng, salamet dubur kubul, salamet suku, salamet leungeun, horenganan urang teh penyakit koret dan salamet. Bukhlu al hasad penyakit hasud. Penyakit batin tadi hayu kurang ditobatan kurang belajar tobat naik sepeda ke belajar heula mimiti ngolong tas ngolong ngabatang tas ngabatang kasado baheula mah kitu kapan jauh sepeda gede leutik kuari budak kuari mah sepeda rodana 3 heula aduh geus 3 diangkat kuari bisa tere bisa urang mah teu baheula ngolong heula. Can pabelit pak jeung urang suku urang ngaguling deh mentak jelema baheula mah sukuna nu mulus cedaan kabeh sebab naon hatuh kena jari-jari mah lulu tuh ngolong tas ngolong ngabatang di ngabatang bae ge sababaraha minggu kakarak naik ka sadel awewe mah mun belajar boro-boro datang ka sadel datang ka batang ge eta teh geus selesai naonna wallahu a'lam. Tah tobatan urang tobat ka Gusti. Masya Allah belajar lamun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngeja heula haju ngahijikeun kakarak maca belajar tobat ge sarua belajar ke lamun geus belajar urang bisa lamun geus bisa datang ke ahli naik motor ge mimiti belajar bisa boh ahli lamun geus ahli naik motor di camping ge jauh masalah. Wah, naik motor geus kukumaha ge teot geus eueuh masalah. Belajar heula, naik mobil ge belajar heula, belajar ke bisa lihai. Naik sepeda belajar geus belajar bisa lihai. Urang tobat kunaon teu di belajaran heula, pelajaran geus belajar ke bisa ke lihai. Lamun geus lihai urang salah saeutik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diuk di kamar lain diuk di mushola tapi keur lempang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim
wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Keur leumpang keur naik mobil gitu terus astagfirullahaladzim. Masya Allah ya dosa. Gusti asal bentar dengar astagfirullahaladzim. Masya Allah. Siapa seserian heran ini mah. Istighfaran tuh eta ahli ngaranna. Geus ahli geus di jero hate, geus teu kudu make sungut. Ieu mah aya jelema astagfirullahalazim. Aya jelema mah cicing bae. Lain kitu jero hate astagfirullah. Ieu mah keur contoh doang jero hate. Astagfirullahalazim. Hampura mata abdi hampura celi abdi hampura irung abdi hampura sungguh astagfirullahalazim celi abdi hampura astagfirullahalazim terus hampura beteng abdi hampura astagfirullahalazim suku abdi hampura Gusti terus lihai ngaranna urang geus belajar terus bisa kuari lihai selalu istighfar keur leumpang istighfar keur diuk istighfar dinu loba jelema urang geus lihai di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahoeun kana jero hate nyahoeun kanu samar-samar Allah mah nyahoeun ka diri urang keur istighfar ka Gusti Allah sanajan keur leumpang keur diuk keur dinu loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihai ngaranna lamun geus lihai disebutna ge jagoan naik motor lihai jasa jagoan nyupirna lihai jasa jagoan naik sepedana lihai jasa kamacul-macul jagoan maculna lihai jasa tobat ge jagoan nyana tobatna lihai jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh mah nikmat astagfirullah masyaallah geus ngeunaheun geus pindah geus aya di makom tobat astagfirullahalazim nikmat istighfar teh geus nikmat geus astagfirullahalazim cek Gusti Allah sia teh zaid hamba aing maha uninga timimiti sia belajar tobat timimiti cecerikan datang ke cerik beneran tina belajar haju bisa nu bisa kena aing kulantaran ikhtiar sia nyaan kabelah dieuna sia jadi ahli tobat teh lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab artina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom tobat di ngaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobatna ka aing. Nah lamun Allah geus mere ka urang bawa urang teh tawab kuari asma Allah teh kapan aya asma Allah teh tawab geus cek Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin sanyana Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun ki Zaid teh kapan cek tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makom tobat lantaran nyana tawab sedangkeun ai tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu. Sebab naon? Sebab nyana geus dibere tawab sedangkeun tawab teh asma Allah. Engke bakalna manehanana ditajalikeun ku Gusti Allah. Lantaran manehanana mimitina belajar ngaleungit-leungitkeun dosa kemudian manehanana teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus
tidinya bakal ditajalikan gugus ya Allah lantaran asma Allah tawab dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boboga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah tawab sedangkan aya tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkan tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah bah luhur jasa tamah geus luhur jasa tamah eta tan mun geus kitu ceri unggal peuting ceri unggal peuting ceri unggal peuting ceri aya di lembur ge nu kieu bae ceri ditanya ku pamajikan ka kunaon ceri we hayang nyandung kakak gombal tah eta mah urang mah ceri teh lain yang ceri kan dosa kan tuh kuari mah dibere ku Gusti Allah ditajalikeun nu tobat teh da lain aing Gusti Allah sebab asma Allah tawab aya di aing eta mah kos kitu mah lain ku omong ku rasa engke setiap nyada tobat rarasaan teh Allah engke deui neuli jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid nu keur istighfar di mushola nu keur istighfar di mana bae eta teh ditajalikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat eta teh nyana ditajalikeun teu lain nyana nu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungut nyana suaranya na tapi ku ali wali Allah mah lain deui ditajalikeun horenganan nu keur tobat teh aya asma Allah nyanding kada nyana moal pati-pati nyana istighfar lamun teu digerakeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh keneh teu karasa ku wali Allah maka nyawat nu mantak wali Allah mah asal jelema ngalirik ahli tobat ka nyawat sebab naon aya tandana sebab nyana geus pengalaman dina tobat kitulah urang nyaritakeun tentang pertobatan murtadah ngaharepkeun di negara urang wallahu alam datang ka iraha harapan mah aya cuman pelaksanaanna beuh iraha ning iraha geus kajen teuing tah mah urusan negara nu penting mah urang bae bisakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa qila la yuqbalu wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin sakitu pengajian dina guru urang mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.